sapoe sapeting jeung umat-umat kaula dipatukeun ku Allah 50 kali salat. Kala ngucap Nabi Musa irji' ing lafaz irji' yen tak mulih Tuhan yen tak mulih Tuhan ila rabbika maring pangeran Tuhan pas albu maka jaluk Tuhan ing roh at-tahbiba ing kaentengan at-tahbiba ing kaentengan inna umataka karena satu Tuhan iku layu tikuna ora bakal kuat ia umat ora bakal kuat ia umat dari kaging mangkon madukul khomsi nasurat Pak ini karena satu guna ingsun iku kon balau teman-teman was dan uji iku kon balau teman-teman uji teman-teman nyoba ingsun Bani Israel ing kaum Bani Israel wa khabaltuhum lan nyoba ingsun ing Bani Israel parojatu kali-kali mulih ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun pakul tu mangkan ucap ingsun ya rabbi he pangeran ingsun khofif muga ngentengaken Tuhan muga ngentengaken Tuhan ala ummati ing atase umat ingsun pahappo mangka ngalungsuraken ya Rabb mangka ngalungsuraken Rabb anni saking ingsun khomsan ing 5 sholat parojatu kali-kali mulih ingsun parojatu kali-kali balik ingsun ila Musa waktu lan ngucap ingsun atau ngalungsul was ngalungsur ya Rob andi saking ingsun khomsan ing 5 sholat pakola aduh Gusti muafiateun umat saliran wayahna Gusti ketahui dari ka Gusti Allah nyuhunkeun kana kaentengan kurangan kana tepan mati kaula teh pernah dicoba ka umat kaula nyaeta kaum Bani Israel sedangkan kaula kenging waktu sholat di Gusti Allah mung 5 kali sholat eta nu 5 ge masihkeun dikurangan kaula nyuhunkeun ka Allah sehingga dijatuhkeun sholat teh mung hiji Musa sekali, Nabi Adam sekali, Nabi Isa sekali, Nabi Daud sekali sholat. Nabi Adam subuh kumpul sholatnya subuh kita cocok dengan santri bisa waktu itu ke ayat dohor asal mati bisa daya itu kedangan dentosan itu doang subuh ke sholat itu subuh salah terus Nabi Musa ukur
ngumpul. Doa terus daya asal maghrib isya subuh daya. Doa tadi. Waya nabi masih margi di waktu nah di padukeunana ka 50 dikurangan dugi ke Gusti Rasul uah uih ke masalahkan bangsulan setiap salam sulanana dikurangan 5 dipikeun ka salangkang bangsulan ditetapkeun we sesana 5 waktu naon cing rupana ditetapkeun 50 tapi Nabi baheula jeung umat-umat sawaktu ieu teh hiji pertanda ngaunggulkeun Gusti Allah karena di akhir zaman jeung ka umat-umat. Dan golongan para nabi pangunggulna adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di golongan umat oge pangunggulna adalah umat Nabi Muhammad. Tapi hiji tawis hiji ciri ngabedakeun Gusti Allah jeung umat nah istimewa dengan umat akhir zaman beda jeung umat rakyatun Gusti cacat-cacat umat kalian dikurangan tina kalima waktu nepikeun ka fikasa waktu deuleu teu karuakeun sedangkan umat Allah mah curah lebar, curah matanya mesti terus kaki nari kalau masuk ke lebar terus bagaimana kasukan badur pangalaman sholat itu badur penanggam beda badur itu melaksanakan tepatnya waktu ayatnya barang pandi dentos santri bersama coba lawan santri bersama itu karena ngajar santri mah tengah aja dan cuma 14-an kumpul cuman 14-an kumpul Suma bayana kali-kali mertelaakeun kinadim kali-kali mertelaakeun kinadim alamata inzali mar'ati ayat dia di bejaan mana kamari nanya kumaha sih cirina awe kamar mani nah ayat santai gaya ya apa-apa tak bejaan alamata inzalil mar'ati ing ciciren metu manine bojo wadon bikoli kalawan ucapan kinadi umpit ayah mesti kita taros deui tinggal pola arek kieu alamatul inzali min haya fata'alun yaminiha walasquha alamatul inzali utawi ciri nek metu mani utawi ciri metu mani nek utawi ciri wis metu mani nek min
hak saking mar'ah ya patah budak norak katanya wae kaya tah ya patah wong anom iku arku jabiniha kalimatan ta'ale ya mar'ah iku arku jabiniha kalimatan paling pisannya ya mar'ah kemudian kita kemudian harus Yusang dengan kosong terjadi kalau ditanya ada guru naik kawasan namun saya akan berjalan guru tempoh tanahnya tetapi antaranya nasawara kita kayak nih izin untuk pagu kedua akan tiluna kalau mas kalames kosno era awet udah keluar jadi mau berhenti kalau kimo walas kuha oh ya jadi ini walas kuha lan antele ing bojolana antele iya mar'ah ing bojolananye ata mangka teka ialasku mangka teka ialasku cerian sore jadinya matlab ciri awewe keluar mani yang nanyakan ini ke kamarnya Ustaz atau ciri keluar ciri masih kita membahas ini tuluy ceki nadim pedah-pedah sok air naroskeun di pasian terang mungkin nadim ceki nadim ari ciri-ciri na keluar mani si awewe alamatul inzali min hayapatah udah ada ciri na awewe geus kaluar mani mah arku jabiniha talangna kesangan jima bertandur ngaresan talangna lain atuh eta mah capek we cuma sare talangna eta kesangan tahu dan yang arku jabiniha ibi benar sih tuh mana ngomong kayak tataran kesangan coba gua kalau itu berjima gimana berjima misalnya ada tataran yang ciri keluar jema nuka dua cirinya cekinanya las buhata kaayaan si awewe ciri nuka dua lamun kekesanan tarangna nuka dua ciri nate sok mabuhan nangkupna pakuh nangkupna hampir seojah urang temaneh ke seojah dah tarik nangkupna eta teh ciri kalau nuka tiluna cirina awewe geus kaluar cai manehna sok kalamas kalames aha Surasari mangguan menang banget eta kesaluran banget jadi aya deui cirina mustamna sasolna mah aya desahan dan nyediaan kali-kali eueuh pes kebetulan desahan teh eta kecil kalau lo berarti keseluruhan sahabatnya amulan Pak Baron mangga gawe hoban mangga nyari ustaz Nadim anna alamata inzaliha
jabahatiha iku arbu jabahatiha karingetan ta are mar'ah wa tasobuha lan antole mar'ah birijali ing bojo lanang wa min dalika lan iku setengah saking ukur istirhoku mafasiliha utawi kendor baru bubukuannya ia mar'ah lulus Allah wastihyaha lan ngarasa wirane mar'ah oh aja ini dapat tadi gitu masalah tetap satu kan wastihyaha lan ngarasa wirane mar'ah minan nati saking ningali semumpun birojuli di dalam bojoranan jenginadi ciri-cirina awe ketika dijimai saking nangis awal cai malina ciri kahiji karena kesangan ciri nuka dua nanggung namingkin padu kesalakina ciri nuka tilu leles bubuan tidak nampuk no kalau itu jadi leles nuka opat kalau mas kalian mes ngerasa era nembokkan kamu kesemua pun dalam musimmu dalam kamu mungkin lah memang ada ciri kesalahan warubama akhodat hak lan terkadang mengenai imar'ah opo rokdatun gumeter yang terkadang aya deui cirina awewe terdijimah kesalahan teh ngegeter awak teh gebrek pernah baturan tanya ntar kenanya majikan terang kan awak itu langsung gemeter nyambung kesana teh fungsi wilayahnya kawin dulu bukan nanti ngegeter kosan murian padahal ciri keluar manik yang terkadang jadi tegalin hiji-hiji ya ada majikan yang bersih tahan itu tante ada bahasa lagi terkadang cirinya keluar nanti si abang teh bunga dari awal jadi 5 ciri berarti ciri-ciri awal puasa lo juga begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan jadi ciri mana? Ngaji mana ciri? Belum sawah. Jadi. Cek kriadoh ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ruwiya dan riwayataken opo annamat opo matrupa na Abdillahi satu gune Matrub bin Abdillah pokoknya iku ro'at ningali Matrub al-mahlaba ingki mahlab ya tabah taru ile ya mahlab lagi ya tabah taru ile ya mahlab
makhluk fi jubatihi ing dalem nganggo jubah makhluk. Lamun nguyukuh eta jubah ayeuna sedik nah dipotong ieu beunangna ku fikih sedangkan fikih hukum dohir ulah ngaliwat tina muncangan ngaliwatan tina muncangan tapi henteu nguyukuh mah ngan ngaliwatan muncangan doang maka tiba kana pangkat makruh tapi lamun ngaliwatan pikeun ka ngosar kos almarhum samping ngosar make gamis ngosar sama tibakana haram asupna kana tapahtar asupna kana tapahtar lagi kemudian nah dipotong atau disom naikkan supaya aya luhureun luncangan atau pas gitu luncangan ulah kapan luncangan ke samping sarua luhur teh ulah balap di calana sontok ku belahana ke samping sambil ngandeup tuhur jai mang ke belakang ye kurang pantas. Harga pecah-pecah bulan ya. Mereka lingkungan gitu dan lain-lain. Kalau kahanakeun pas muncangan samping ngeluhurkeun. Maksudnya yang doma. Aya nu kitu kebiasaanna biasa gitu. Pakola maka ngucap ya matruk inglapan ya Abdallahi Abdallah hadihi utawi iki utawi iki madhkur tabahtar iku misyatun tingkah malaku yang goduha kang mikabenduting misyah sopallahu Allah wa rasuluhu lan utusan Allah diriwayatkeun sanyana Ki Matruk bin Abdillah ningali kaki mahlak eta Ki mahlak teh make jubahna ngosar nyukup sawa sampingna nyukup cek eta Ki Matruk adalah hatihi misyatun ba'du yang ba'du Allah wa rasuluh eta dangan ulah kitu jubah ketaikeun saeutik taikeun mangluku kitu eta teh dangan kitu teh bari kaayaan lempang make jubah udah kitu teh dibenci ku Allah jeung ku Rasul jeung Ki Matruk. Nah palingan cek pikir lamun kita mosal kitu haram ketika sholat ketika sakadar tutupan karena muncangan ya nama tiba-tiba makruh kita lakukan ya awalnya wajib tutup apalah mengucap sopal mahlaku bimahlak anna ta'rifuni anna ta'ola wa musirohin insu kola ngucap ia Matruk bala inggih ahli buka waruh insun awaluka utawi kawitan siro iku nutfatun caimani
akhiratun kang wa akhir kalan utawi akhir sira iku jibatun bangke qadirotun kang legeng. Ulah ngadang-dang kitu eta gamisna kaekeun seutik ulah digamusar kitu eta teh benci ku Allah di Rasulna cek di makruh. Baru ngajawab gimana? Di makruh nanya teh kenapa kata ulah sokna. Lain nama kitu kamu nanya. Begitu berarti sotoy menemah nanti terawal langkar lagi atau awal kanjen awal kan pak mudiro wah luka jipa kodiro ya anjen teh mimiti cai mani anjir ke akhirnya anjen teh bangke kotor supaya suci anjen seterusnya dan masih bagus. Nanti dan itu teh dibenci Allah akan sebenarnya dan yang di samping seperti lebaran makanya make boga mah boga boga mahal dari mahal satu mahal sekurang cekurang manu mahal teh samping teh harga 50 habis samping 50 cepet harga cepet teh cekurang mahal eta pake ari si itu mah harga mahal teh cuma 1 juta nah berarti si itu mah harga 1 juta mahal ketika dipakai derajatna sarua jeung urang da urang mah mahal cekurang mah cepet mahal cepet itu 1 juta ketika urang sama-sama dipakai sarua harus benar mahal harus ke anyar maksudnya kajen cek ke depan kajen kajen mah anyar kayak ambil di prosper prospang pemper sarapan ulah mangkatna urang jalanna jauh sakal ieu teh minum kawan awi teh ngabdi ai maheula ulah langsung makan ada sunat nama bari teh ai maheula langsung makan mungkin geus imah langsung makan ulah lila di imah oge panarek jarah terus narunya sekadar karena sunat doang tapi kayak mah rusakan sunat itu makan kamu lanjut kemungkinan mungkin jalan balik ke rumah nyanut hula ngopi hula malah kupat gila sekadar karena sunat doang balik ke imah jalan dekat terus makan dari jalan nama galip sok langsung makan semua hasil kesunatan balik ke masjid tinggal 8 meter naik jarak untuk pendidikan sedangkan laporan mengapakan Muhammad itu berikan yang maksudnya silang-silang dia mulai berjalan kumpulkan kemarin yang teman-teman memang dia kemarin yang dipakai ayah teman-teman yang sudah rohni perempuan dan bisa itu memberikan untuk beraya supaya wala laut dan tahu hati kurang dalam walau ulin ke daerah dinya di alaku cai pembunuhan bawa kawan
isim sok asup kana fiil, kalau mau dia asup, kalau mau dia asup pemajeng patah wah kos kasrah jeung sukun maka kasrah jeung sukun asup nanti kalau mau eta teu asup JR kasrah kana isim sukun jeung sukun kana fiil bisa kemana-mana kasrah jeung sukun makan dulu ulah kos pas ulah kos kasrah jeung sukun tapi terus selalu masuk Bapak itu wa anta lan utawi sira bainahuma ing dalam antara awalu lam akhiru iku hamun antirobi kang mikul ing kotoran wa anta bainahuma hamul adiro sedangkan kayaan waktu maneh dimiliki cai mani nepikeun ka jadi bangke teh nyata utama ngan ukur maha wa tai teh lamun teu ngamuliakeun jadi sorangan dangdang diantar ulah dangdang Rasul tak dangdang Allahumma jamil Allahumma hamdin Allah tidak cinta kamar guys musuhnya main masukan yang meremut iya dan susuk bukaan bulan kadang-kadang saya pakai yang teh ngomong teh yang
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت
الرحيم